Ibu enjing teh biasakeun satos salat teh salat berjamaah salat subuh biasakeun ngecas HP. Ngecas naon? Ngecas HP. Naon? Maos Al-Qur'an. Oh, we tong seueur salembar we dibiasakeun. Nu penting mah istiqomah we. Pan urang teh hoyong mukalamah sareng Gusti Allah. Hoyong ngobrol sareng Gusti Allah, hajat urang hoyong diijabah Gusti Allah. Sering ngobrol ka Gusti Allah. Sarana cenah kumaha ngobrol sareng Gusti Allah. Abdi mah teu bisa bahasa Arab, nyata maca Quran. Maca Quran teh ngobrol sareng Gusti Allah, mukalamah eta teh maca Quran teh. Di mana orang tos ngobrol sareng Gusti Allah, ceuk hate teh Gusti, abdi teh can boga 2000 acan. Gusti sumpingkeun 2 miliar. Teh iraha teh. Keun bae lisan mah da teu apal kana artina Quran oge. Keun bae lisan maca Quran pan hate mah gertu angger. Maka tungtung Quran pan nyebatkeun kieu. Wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Terus punya atasna naon? Atuy eta gitu. Wa kafa cekap billah Allah waliyah nunulungan anu janten palindung abdi wa kafa billahi nasira cekap Allah nunulungan ka abdi. Nah ban jadi lamun teh mah urang ngaos Al-Qur'an yakin Allah bakal nulungan tengah wengi teh moal nojahan caroge bapana pan isuk teh can boga duit bapana atuh ujungna tong mikiran ayeuna isuk deui bae mikiran duit mah ari bapana pan can boga beas bapana cing atuh nyar lah kasih uang kan itu 2 liter mah ibu kinten-kinten urang bakal dugi justru ka anjing-anjing. Coba mun teh mah dina tengah bobo eta aya malaikat sumping Israil. Man robuka 2 liter we Gusti coba. Urang can tepi can tepi. Isuk mah kumaha isuk? Al-jad biadillah, al-gad biadillah. Urusan isuk mah urusan Allah. Bujeng-bujeng urusan urang anu pribadi. Urusan tuang jalmi saalam dunya urusan Allah. Ibu ayah anu angkat ka Mekah reket nyanak beas 3 kintal jang tuang di ditu aya teh ya. Urusan tukang orang ka Mekah anu ibadah umrah geus dijamin ku Allah di sira di ditu. Gitu. Ulang nyogeun di dia ditu geus sagala komplit. Namawi rezeki teh dipasihkeun ku Gusti Allah. Urang mah sanes naon sanes ulah nyungkeun rezeki urang mah teu aya kawajiban beunghar teu aya wajib beunghar tapi wajib ikhtiar. Urusan di mah tos dijamin ku Gusti Allah. Beunghar miskin ge tos diatur ku Gusti Allah. Gitu.